video nu rame iya keur nonton si Iteng jeung si Kabayan kumaha geura caritana. Jadi di salah sahiji lembur aya pasangan. Iya neng masak daging ayam sareng semur jengkol karesep aa. No neng, yang wae atuh. Nya sami-sami karunya atuh terus ngabajak sawah bisi salatri. Neng, kumaha si aku tuh kemarin tuan tadi. Sabarana mah si Ambo mah tos ngaristuan sareng Ujang tapi abina teu bogo. Si Ujang nu ngomong eta ya. Nya nu eta. Nya tuh neng, ari si Ambo yang terbaik mah neng. Si Ujang jeung Ama beda jauh, Ama kumangan jadi petani, si Ujang mah kan boga segala. Kan si Ujang mah gawena sekelas. Iya tuh dituang kuning pas dipang masakeun. Nya tuh dituangnya Pak. Mohon Hei Iteng, mana teh naon kalau nyamperkeun si Kabayan lain gegeron naonnya seuh di imah. Nyambu tadi Iteng teh masihan tuangeun kanggo Ama. Ambu teh masak jeung dahareun urang lain diberekeun ka si Kehet. Atuh ambu karunya si Kabayan teh kabajak sawah, panas poe kieu panas. Kabayan maneh teh ulah nyamperkeun wae si Iteng. Si Iteng teh geus dijodohkeun jeung si Ujang. Hayu balik. Yuk. Itu tinggalin rantang. Nah, jangan tuang bu, iya tuangeunna can di emam. Lah ngeunah wae Kehet. Ih, ai Iteng, pan Iteng teh geus dijodohkeun jeung si Ujang. Nah, hayu we keneh jeung si Kabayan. Ih, da Neng mah terus ka si Ujang, Neng mah resep nanya ka si Kabayan. Eueuh, tempo we perbedaan si Ujang jeung si Kabayan. Si Ujang mah jama boga, si Kabayan mah jama mandesu. Nya hal mandesu, naon? Masa depan suram. Ambu balik ke mana bu? Ujang binantu ambu anu kasep anu bager ambu teh uih ti sawah sareng Iteng. Ayo Iteng bade ngiring motor. Aib abi mah mending kene mapah meh sehat. Ayo atuh da motorna alus, ayo naik. Tuh Iteng, enggal da ambu mah ek jalan kaki wae sok Iteng. Buru naik. Ih ambu mah. Buru naik. Ih alhamdulillah si Iteng daekeun naik motor jeung si Ujang amih leuwih deukeut. Kabayan. Asep, kunaon atuh mun saredih kitu? Duh, iya Sep. Si Iteng dijodohkeun jeung si Ujang. Oh, si Ujang nu sombong eta? Heeh, eta. Oh, kan bae atuh. Rezeki jeung jodoh mah geus aya nu ngatur Gusti Allah. Oh, nya tuh bade teras wae nya. Bade ka mana, Dik? Itu aya Reogi ka Bu Haji. Oh, nya. Kade atuh nya di jalanna? Nya, nuhun nya. Bade ka mana? Kabayan tegadu motornya. Nuhun, tegaduh. Ulah kitu Ujang. Mangga ati payeun. Oh, makanya. Iya teh si Ujang teh ka mana geus 2 bulan teu mayar hutangnya. Nyebutna di kampung dieu, tapi di belah mana kampungna? Ceuk cong taroskeun atuh yuk di belah mana? Yuk. Bade tumaros di pali dia aya nu namina Ujang. Hela, pan ieu mah si Ujang. Mana ka mana wae geus 2 bulan teu mayar hutang 20 juta. Ieu teh aya naon? Tah si Ujang geus 2 bulan teu mayar hutang, boga hutang 20 juta. Eleuh, ningan barang mewah kieu teh hasil hutang lain meunang hasil duit sorangan. Geus Iteng mah ikut campur. Wayahna ieu motor ek dibawa heula jeung jaminan. Awas.
tahu tuh barang-barang nu si Ujang eta teh menang hasilna hutang. Ah, Maknya asli. Tadi Neng ningali di ditu motorna teh dijabel jiga nama. Ambu. Ujang, emang bener mana ditagih hutang? Nyambu. Kadieu kan cincin anu geus dibikeun kambu. Naon da, ai merekeun mah ulah dipenta deui. Buru kadieu keun. Ah, embung. Yang naon ngebuk si Ambu? Kita cincin si Ambu. Kadieu keun balikeun. Terus Ambu pasikeun mah cincinna. Ah, gitu atuh. Terima kasih. Nuhnya, nuhunnya kabayan ambu aya nama ngajodohkeun kabayan sareng Iteung. Alhamdulillah, nuhun Ambu, nuhun. Nuhun. Tamat. Iya, nya atuh sami-sami. Heh Iteung, mana teh naon kalau nyamperkeun kita. Harun di imah. Siap teh. Itu rantang tinggalin bawa. Dan Neng mah terasa pasti Ujang. Ih, dan Neng mah resepna kelas babe. Depan turam. Awas banget teh kerja. Ambu bade ka mana, Bu? Motor ek di bawah heula jeung jaminan. Awas. Kadra. Misal Ujang, emang bener mana ditagih hutang? kat Penta deui. kat kadieu keun. Kabayan teh ambu ngajodohkeun jeung Iteung.